leleda hiji sato anu lucu tur unik kuya batok eta ngaranna hiji sato anu lucu ngageboy terang teh laguna eta yuk sasarangan cik ibu yuk lempang ngarayap leleda hiji sato anu lucu tur unik kuya batok eta ngaranna hiji sato anu lucu ngageboy. Kali ya bu, ibunya pakai bahasa Sunda ya, penting nggak? Ngerti. Dinten ayeuna, dinten Rebo, ibu bade ngadongeng sakadang kuya, sareng sakadang monyet mah. Coba ai kuya nu mana nya kuya? Ai kuya papahna kumaha? Ngarayap. Mulai ya ceritana sakadang monyet, sakadang kuya. Ya, kuya ya. Di dinten enjing kuya milarian tuangan. Jalan-jalan di hutan asal dekat milarian mana-mana. Pas lagi dari rumah kumaha ada jalan kuya teh? Modal, pinter. Terus nyari-nyari di enjing bukan lontan. Milarian mamun cikuya nate. Pas kapali ujung hingga tanggal cawu. Ayo tanggal cawu. Alhamdulillah. Tapi kumaha ada kedah naik abi teh. Urang milarian si monyet. Cina si monyet anu naikna. Jalan-jalan cikuya teh milarian si monyet. Pinter. Cikuyanya jalan-jalan terus. Nyari-nyari si monyet. Bentar si monyet tadi tanggal teh. Istirahat capek. Datang punya, hei monyet, tos memang teu aja. Justru saya teh milarian mamun. Tos kenging. Aya tanggal cau monyet. Cau nate arasok teh karoneng. Yuk, ku anjeun di alana. Oke. Urang bagi dua pataronan, yuk. Ayo. Lalu monyet sareng kuyana jalan-jalan milarian tanggal cau tadi teh ya. Nyampe mereka ceket tanggal cau. Pas naik ke luhur monyet teh langsung dimaman cauna teh ku monyet cikuyana ngantosan di handap teh monyet alungkeun atuh cauna monyet abi hoyong cau nah kadi mampu nyalira si monyet teh nyam terus dimakan dipicul di camarna teh ku si monyet teh buang sampahna sembarangan gerak monyet mah tuh banyak cauna teh ya Allah nah sampai kesal si kuya teh monyet mau dipasihan abi tinggal ikut ke monyet pelit mah kurang pasihan kayak pasihan pelajaran ku abu dia pulang kuya nanti pulang monyetnya lagi nangis teganya si monyet mah makan cauna sendirian abi mah tadi pasihan cau nyalira padahal abi anu mendakan cauna teh kumahanya masihan pelajaran supaya si monyetnya sadar henteu sarakah deui. Kumaha? Coba urang main ke tempat kebun patani, main jalan-jalan kuya nanti. Jalan-jalan, aya lagu tentang kuya. Jalan-jalan cikuya nanti, hah? Ayah cengek, bareureum, pasti lada cengek manya. Sia, urang bere pelajaran semuanya teh, urang alat cengek nah di alaan cengek teh kubuya teh sadayana sampai ke habis.
langsung si kuya teh melarian monyet. Semuanya teh kegantungan we, na tangkal monyet mah naik tangkal deui, monyet teh naik tangkal deui. Capek istirahat kuya teh makan si kuya teh keur makanan. Nyam kuya teh kurang-kurang keur makan. Nyam. Kuya, ari kamu keur makan naon? Geus ciga nu enak kitu. Aduh punya ieu atuh gaduna buah nage meuni nikmat teh enak cenah. Warna nage kareukeut warna beureum. Buah naon atuh nyungkeun? Entong kamu mah pelit basa eta ge. Cau ge saraka diseepkeun we teh. Moal atuh hampura bagi dua yuk buahna. Yuk, apan urang mah sosobatan atuh. Namun hoyong yuk cenah candak atuh tuh deket tangkal. Tapi tong diseepkeun nya, sesakeun abi hoyong keneh. Kuya teh kasih monyet. Heuh nya, ku abi yang candak. Karena si monyet mah orang masyarakat, sampau sarangkannya dicandak anu beureum teh disangkana amis. Dicandak langsung bari lumpat dicandakna teh da sarangka teh sambil makan di mang. Si monyet teh nyam. Pas cek mata seet. Cek teh rasana lada. Aduh, lada. Sampai ka bibirna teh jadi merah, jadi beureum bibirna teh nya. Aduh, lada. Pergi we si monyet teh cuci ngawasu mulutna anu lada. Tuh, alhamdulillah. Tos kabalesnya ayeuna mah monyet nu sarakah teh. Nya, patakan teh jadi orang sarakahnya. Bisa siga monyet, abang kena sarakah jadi mah sagala di imam. Urang milih kuya atau napi moyot, hayang janten naon nya? Hayang moyot teh janten kuya. Kuya, kunaonnya kuya nya? Baik. Kuya mah baik. Kuya mah baik. Sedangkan monyet kumaha monyet? Sarakahnya. Mamanya kalau dibagi-baginya di imamnya liranya. Pami kuya mah baik. Jadi urang teh pamijan terserat kedah anu baik. Tekeng sarakahnya. Pamijan mamun sortet dibagi-bagi kana rencanganana. Tong di imam punya lira. Amin. Mudah-mudahan putra-putra ibu sadaya dan putra-putra anu soleh. Amin.